Sampurasun Baraya puasa tulujang tepang di urangnya alhamdulillah mohon alhamdulillah diparangkeun deui nya urang tepang ieu mah hiji marupi bewara sareng pangeling-eling kanggo saha abah kanggo balad-balad sepensa 8 hiji alhamdulillah SMP negeri hiji Pamanuka saya pan kata kaping 4 Desember teh urang tereueuni tepung lawu jadi mulang dipaninengan waktu urang nuju Sakarola insyaallah urang guru sini asa sini ngasih sini asuh tanyakeun yo balad sepensa 8 hiji tugening aya reuni mangkong urang keur nyase mangkong urang keur sehat keur jagjag hayu urang silaturahmi di reuni SMP sepensa 8 hiji hayu balad sepensa 8 hiji sok atuh urang hadir urang kudu silih asa jeung silih asuh silih asih keur nyumpanan tujuan hirup ti Gusti Nu Maha Suci hayu urang lepaskeun rasa kasonong ayo orang lepaskeun rasa kadede antara alumi sepensa 8 hiji hayu urang reuni di sepensa 8 hiji Pamanukan sakitu geuning guyubna teu aya pakia-kia urang parolos urang molangkeun dipaninengan hayu urang silih asa silih asih silih asuh antara alumni SMP negeri hiji Pamanukan hayu balad sepensa 8 hiji ayo tuh geuning aya reuni alhamdulillah aya reuni ki mangkong urang keur sehat keur jagjag hayu urang silaturahmi di reuni sepensa 8 hiji alhamdulillah insyaallah ki insyaallah hayu balad sepensa 8 hiji sok atuh urang hadir insyaallah hadir ki urang kudu silih asa silih asih jeung silih asuh keur nyumpanan hirup nyar berkah ridona ti Gusti Nu Maha Suci tan utamina maki milari urang lepaskeun rasa kasonong jeung rasa kadede deudeuh cik emot keur waktu urang parolos zaman sekolah di SMP negeri hiji Pamanukan hayu balad sepensa 8 hiji ulah lali kaping 4 Desember kada sareuti di Ciater ki di Ciater mahilap lah di Ciater Kabupaten Subang hayu urang silaturahmi antara alumni SMP negeri hiji Pamanukan insyaallah berkah ki gayana urang reuni dulur sobat balad sadayana jadi nyaketkeun tali mitra
antara orang jeung orang ayu orang siri asa siri asih siri asu antara alumni SMP Negeri Hiji Pamanukan tak itu ayana saruputnya balik-balik sadaya wargi-wargi sadaya kaping 4 Desember di Ciater Kabupaten Subang. Assalamualaikum umat sarumpi tapi ulah lali sabretna Wijaya Bertikatnya